Nah aing tanggung jawab di belah manana sih Ucuk? Heuh sia tanggung jawabin aing geus sewa mobil tuh kayak kawater 200.000. Coba aing keur ngeder kana nepi ka eureun heula kawater da aing mobil aing gara-gara sia tak kunyuk tanggung jawab aing teh nyaho lah. Nah aing tanggung jawab di belah manana sih Ucuk? Sia oding ku aing lamun dijeger kunyuk Nah sia. dijeger kumaha sia tuh? Sia kunyuk tah anjing jadi tanggung jawab kunyuk lah. Tanggung jawab naon aing? Heuh sia aing nyewa mobil gantian ku sia kunyuk 200.000 aing. Namana atuh cepna kumaha sia ieu? Tah si kunyuk tah lah. Kumaha di mana rongsokna? Aing. Si besina teh terjadi dijual bang, nu 2 ton teh. Rongsok. Cuk. Diuk. Naon kunyuk? Diuk lah ya, diuk. Ka dia diuk. Ngajedog lah ya, ka dia. Bisnis naon atuh kayak aing hindari aduh. Bisnis ieu mah aya nu aing jual rongsok beusi 2 ton. Arek. Ini mah bola batuin kan. Heueuh, lumayan atuh. Bener ya teh? Bener. Sok ayeuna harga beusi sabaraha? 2.000. Heueuh sok. Erek moal dibawa. Tungguan. Aing rek mau mobil oh. Heueuh sok. Siap. Tungguan ku aing. Ieu mah euy untung gede aing dibawa 2 ton. Ieu beun aing peuting ti bobogohan jeung nini teh. Hah, teu sia-sia ieu mah aing. Nunggu nama ngarujak dogan itu salah ya bapak meni asa haridang ting haus aduh. Mending meuli pak. Meuli panas kieu aduh. Mending ngalah ka sisi balong. Ulun naik mah. Si oding ka mananya? Nasihat tes kumana kerbat? Aduh, aing geus kieu rongsok. Yo, mobil kemana kan mobil? Aya aing mah naik naon? Duh, kebenaran orang ek mau rongsok, Bang. Rongsok di mana ket? Rongsok tuh jauh. Nang kuluna mobil. Lah sia masuk kagawean ket gerebat aing mah najis. Nang ngagawean kumaha bener aing mah duit na ayeuna. Sok heula minta heula aing mah. Baraha? Karep teuing kumaha sia? Sabaraha asing puguh? Lah karep teuing aing kumaha maneh? Tah yo 200 tuh nya. Bener Juk. Oh, nah marokan kan aing bohong. Sal bantuan atuh ya karunya. Beunam atuh nah. Iya. Nah bisa buat cuman aing. Siap. Aing lagi tukang lagi mah. Nasi ucuk ieu menang langsung loba heuh si Ket meni nyewa mobil ka aing geus 200.000. Berarti si Ket geus si unggul itu. ngidal ka dieu ieu. Berarti lu pakai rongsok ini.
ngamuk ieu jalmana teu balik. Apa sih emang? Nah di mana Ucup? Tadi dia apa? Coba si Ucup geus mau mobil ya. Ding, mana ke rongsok teh? Lain Cup ieu mah. Ieu teh rongsok mah aya ngan heueuh hese nyaritakeunna Cup. Nah, saya kumake tinggal carita. Heueuh lah hese pokona mah. Pagis pugu ieu lain rongsok na bisa dibawa ku aing ayeuna. Geus mau mobil tuh aing. Heueuh rongsok mah aya ngan heueuh kumaha nya Cup. Duh. Sing balik sia kunyuk kalau menye-menye, aing geus mau mobil tuh kunyuk. Lain menye-menye Cup. Heueuh itu teh jalmana ka parasea. Piring ge haliber sia mah. Jeung pamajikanna parasea. Parasia kumaha ken? Heueuh beusi anu 2 ton teh moal jadi dijual da pamajikanna ngadat. Terus aing kumaha itu semua mobil ken? Heueuh pan aing ge tadi ngomong ulah waka. Nah sia kumaha kunyuk. Teu hayang nyawa aing malah tanggung jawab ken sia teh. Nah aing tanggung jawab di belah manana sia Ucup? Heuh sia tanggung jawab ken aing geus sewa mobil tuh ken kawater 200.000. Coba aing keur ngedor ken nepi ka eureun heula kawater da aing mobil aing gara-gara sia tak kunyuk tanggung jawab aing teh yang nyawa lah. Heuh aing kudu tanggung jawab di belah manana pan aing ge geus usaha ngan teu hasil. Sia oding ku aing lamun dijeger kunyuk. Kunyuk Nanti sia. juga kumaha sia tuh. Sia kunyuk tah anjing jadi tanggung jawab kunyuk lah. Heuh tanggung jawab naon aing? Oh sia aing nyewa mobil gantian ku sia kunyuk 200.000 aing. Nah mana atuh cepna kumaha sia ya? Tak si kunyuk tah lah. Kumaha di mana rongsokna? Aing. Heuh si beusina teh teu jadi dijual Bang, nu 2 ton teh. Nah pang kumaha? Heuh pas kalah ka parasea jeung pamajikanna piring jeung gelas mah haliber Bang. Bah, di sia we na main pasena goblok. Heuh, Cup aing balik we wayahna atuh geus we. Sia ka aing. Atuh Bang. Nu 200.000 kumaha eta? Cih, nah 200.000 eta mah geus mayar sia ka aing. Aing mah mawa beusi meureun ti ditu ka dieu anggar bensin sing teu mawa beusi aing mah anggar balik deui bensin. Teguaya aing mah balik. Ka mana ieu, Pak? Balik sal paninganan teh tulus cenah da beusina eueuh. Nek bedahan anjing bisa bahasa aku nyuk. Heuh nyarekan we meureunnan pamajikanna ulaheun. Itu pas ya. Heueuh. Wis sia deui teh aing gua pas Oh, ya. sok ayeuna Anjing sia sia, babong. sok. Da aing ge lain teu berusaha merjuangkeun sia aing ge. Aing mah hayang nyawa pokona mah sia kudu ganti rugi aing geus tekor. Ganti rugi ti mana aing? Ieu ge aya. Ieu. Aya 100 nganu mah aing. Heuh deui geus sabodo teuing. Ah, kado digedekeun lah. Lah, aing ke diamuk atuh. Siapa yang dicekes goblok? Sia ku aing dicekes balik. Dikeun goblok. Alah, anjing teh. Keur mah duit 100 na. Aing kumaha tuh ieu? Kudu teh gara-gara si Odin. Kita kola 100 ke marongsok teh meunang. Goblok teh. Rongsok setan.